Timbul pertanyaan-pertanyaan para sahabat. Urang alhamdulillah cek para sahabat teh kazamanan karena ayat innamal khamru wal maisir sehingga orang sadar nu tadina osok mabok eureun tadina sok judi eureun tadina nyembah ka patung areureun tadina dunus nasib ngundi nasib baju areureun ku ari mah kulantaran urang nyaho kana haramna ngan ieu we ayeuna mah fa kaifa bi ikhwanina alladzina matu wa hum yashrabuna al-khamra wa yaquluna malal maisir aya eta dulur urang tatangga urang nu kamari ieu mararabok kamari ieu jararu diaju ku ari parae eta kumaha kamari ieu meme diharamkeun nyana mabok aju paeh nyana judi duitna pake dahar dirina pemajikan jeung anak paeh eta kumaha nya ai urang mah kuari geus areureun ieu jageus jaho ieu kana haramna ai eta bapa urang emang urang uwa urang kawau urang anu baheulana mararabok paeh kumaha eta iman mah iman ka Gusti Allah tapi can turun ayat saklek haramna arak nyana kaburu paeh kumaha nya eta jol be ayat ieu laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus solihati junahun fima ta'imu idza mattaqaw wa amanu wa 'amilus solihati thumma ittaqaw wa amanu thumma ittaqaw wa ahsanu wallahu yuhibbul muhsinin. Gusti Allah laisa 'alal ladzina amanu wallahu alam bimuradi teu aya tetep ka jelema nu ariman ngimankeun geus amilus solihati bahkan beramal soleh junahun dosa teu kadosaan fi mataimu dina sagala rupa hasil-hasil nu kumanehanana di dahar lamun dina arak mah kunyana diinum nginum arak wal maisir hasil daripada judina kunyana di dahar dirina jeung pemajikan keluarga eta mah pan qoblat hari memeh diharamkeun artina jelema nu baraheula iman ka Gusti Allah jeung Rasulna bahkan nyana ngamal soleh ngan encan turun ayat kasaklekan haramna diharamkeun nginum arak jeung judi kemudian nyana kaburu maot cek Gusti Allah laisa junahun teu dosa alal ladzina amanu wa amilus solihat bagi jelema nu ariman terus amal soleh fima ta'imu dina naon nu kunyana nu diinum arak diinum hasil judi kunyana di dahar asal idza mattaqaw wa amanu wa amilus solihat di mana aranjeuna takwa di mana aranjeuna iman di mana aranjeuna beramal soleh asal iman takwa beramal soleh masalah lantarannya nama maot memeh diharamkeun secara mutlak dikuatan deui ku Gusti Allah summa taqaw amanu inget yang penting mah takwa jeung iman modalna syaratna asal takwa jeung iman tambahan deui ku Gusti Allah summa taqaw ahsanu nu penting mah takwa jeung ihsan nu mantak aya 3 di dieu teh ittaqau teh loba amat aya rahasiaan teh barang dibongkar ku ilmu bilagah mah nomor kahiji aya idza mattaqau wa amanu wa amilus solihat nomor kadua summa taqau wa amanu nomor katilu summa taqau wa ahsanu aya 3 ittaqauna loba amat atuh cukup bae hiji ittaqau anu awal mah eta adalah jang pribadina ittaqau nu kadua mah jang pribadi jeung halayak rame ittaqau nu katilu mah jang dirina halayak rame jeung ngalaksanakeun ihsan nu mantak aya iman aya Islam aya ihsan aya syariat aya tarekat aya hakikat selalu kitu bae dina Al-Qur'an teh nu mantak di dieu ge aya 3 ittaqauna ittaqau nu pertama ittaqau iman ittaqau nu kadua ittaqau Islam ittaqau anu katilu ittaqau ihsan nu mantak ittaqau nu pertama ittaqau syariat ittaqau nu kadua ittaqau tarekat ittaqau nu katilu ittaqau hakikat
mendege iya ya ihsan terakhir mah ihsan hakikat ya summa taqaw wasanu ngan kabladina istimewa Gusti Allah wallahu yuhibbul muhsinin Allahumma mika cinta jeung mika resepna teh ka jelema anu nyieun ihsan berarti anu ittaqau binafsihi masa kadar takwa jeung iman jang dirina masih diproses engke di akhiratna nomor kadua ittaqau anu kadua jang bigoirihi jang bisa merean ka batur nyaritakeun ka batur tapi dirina mancan ihsan masih diproses ku Gusti Allah anu henteu diproses mah anu meunang mika dikit cinta Allah ia adalah jelema anu ittaqa amal soleh iman termasuk ihsan ialah wallahu yuhibbul muhsinin nu kumaha ihsan ihsan anta budak Allah kana katarahu wa ilam takun tarahu kanahu yaraka maneh ibadah ka Allah seakan-akan neuleuh ka Gusti Allah mun can bisa seakan-akan dideleukeun ku Gusti Allah berarti teu pernah bae aya mimpar-mimpar urusan dunia teu ojol nyampaikeun Qur'anna teu ojol nyampaikeun ayatna teu ojol nyampaikeun hadisna jeung urusan keagungan kemuliaan jeung teu ojol kana urusan dunia ihsan sieun ka Gusti Allah bahkan mun dibere duit geus sieun nya nama Waalaikumsalam di mana ya diatut ai butuh ieu ka duit teh ieu teh pan keheulanya halal apa haram kitu ahli Allah kela dieu kala sabaraha duit yang dibuka teh bu emang tarima bente sabaraha duit teh barang dibuka teh 1 juta lah leutik 1 juta mun 5 juta mah bejakeun ka atut daek 1 juta mambung panai 5 daek kagok ka neraka aduh neangan daftaran bae cenah daftaran eta naon kadang-kadang KTP maksudna dek di umroh-umrohkeun ieu umroh jadi ganjaran apa henteu kunaon teu berpikir masya Allah ieu ayat lain lalagaan Gusti Allah cukup bae ieu teh make ittaqauna hiji bae cek ahli bilagah mun hiji ge cukup tapi make ayat tiluna ieu teh lain lalawara ya Allah ya Rabbi maka idza mattaqaw wa amanu wa amilus solihat hiji mereka dua summat taqaw amanu dua mereka tilu summat taqaw ahsanu masya Allah tilu ittaqaw nage hati-hati sing rempan maneh awas hati-hati karena berbagai paharaman jeung permaksiatan imankeun ku anjeun beramal anjeun kana amal anu soleh hiji berarti syariat tambahan deui ku Gusti Allah summat taqaw wa amanu mentaka dieuna ge make tafsiran Imam Jalal teh sabatu ana taqwa wal iman di jerona teh geus tetep takwa jeung iman ngan kuari ngalaksanakeun nya nante akana intisari takwa jeung iman torekat ngaranna suluk disebut berangkat kuari mah lain sakadar iman tetapi nyana berangkat hati teh supaya benar-benar deket jeung Gusti Allah supaya datang ke mana ya supaya datang diri teh ka Gusti Allah emang Gusti Allah bisa ditempuh jalan mana bisa ente naik kereta bisa ente naik kapal atau naik Apollo oh otak nancan datang eta budak Gusti Allah mah di mana-mana aya tapi lain berarti eta Gusti Allah kumaha tuh ngaji nu mantap ge jangan ngaji terus baik atau otakna pendek jasa sih mah campur jeung naon wayah ngaji wayah datang ka imam nonton TV melulu HP bae meuli nu anyar deui oh budak 3G HP nage geus mending mun ngarakeun aki-aki geus bau kuburan mamawa HP keneh bae ya Allah ya Rabbi tak aki-aki buang ka warah jas itu para rantes aki-aki bawa HP Gusti ya Allah nu aku ya pasti aing dipake ka greget ya ku Amerika naon sebabna perusahaannya apaan
Waduh bahaya ieu cenah kiai ngalarang meuli HP. Waduh aing nyeunan HP kunyana dilarang. Aing mah ngan ngalarang doang ieu meka. Ya tetep kiai ajeuna ge meuli bae. Ngan ngomong bae heulanan ieu mah. Nah, lamun deuk bener-bener nyana make ittaqau nu kadua. Tenden HP-na, HP. Selamat berpisah. Aku mendengar pengajian dari kiai, ternyata engkau harus pisah. Dengan berat hati aku bisa terpisah denganmu. Tetapi demi menuju Gusti, waduh. Engkau akan aku tinggalkan, tapi ai dijual mau moal si HP besi aing hayang deui. Setengah hate teh jelema teh. Setengah hate kuduna lawan pican. Plus. Meuli deui. Lain lalagaan ibadah teh nu mantak urang eueuh ngeunah kumaha ilmu fatul muin mah aya ilmu jamul jawame mah aya ilmu tafsir mah aya kok eueuh ngerenyet cenah ibadah eueuh ngeunah asal eueuh ngeunah bae ge kadeuleu jelema mah sinarna eueuh emang kumaha gitu lamun aya jelema nikmat ibadah ngan nyaritakeun nikmat ibadah mah teh mah geus rahasia bae hese nyaritakeunana ngan beda engke sinarna boro-boro ndek nanaon tah pepegatan jeung HP bae geus sakitu hese aing mah jaga sekolot umur 60 tahun ku batur di ustad-ustad jeung di kiai-kiai lah HP aing isin aing geus aing mah moal ku ari mah HP teu boga nonton TV bae atuh ieu bagi berat penyakit bagi si parah ya mah impus mah kiai kos kieu mah geus teh TV geus sia mangpaatna aing neuleuhan sia bae ti baheula teh ngan saukur berita bae paling ge anu-anu lah film nyanyi geus teh hayang aing mah geus tah dua tang coba ge dua bae HP jeung TV ieu teh di jero hate diberesihan teu hayang teh mah kos kitu mah lahun walabun teh mah geus aing mah deuk ka Allah bae saminggu bae ngerenyet bakalna hayang meuli deui aduh, menang seminggu dari cokot deh HP. Tidak kuat aku berpisah denganmu. Jaringanku kurang. Sehingga undangan ngeriung kok nggak ada. Yang biasanya kayak ondo sama kos gitu. Itu bisa pepegatan. Ndek menuju ke Allah kudu aya anu ditinggalkeun. Kadaanan ninggalkeun dunia secara total. Keheureuyan nu kitu bae heulangan. Lah cenah disebut ortodok, geun bae disebut ortodok ge tereh paeh ieu. Daripada disebut modern haju paeh, modern kabawa ka ditu hanas ibadah teu ngeunah, pikir tak ku otak. Ya Allah, ya Rabbi. Ye ndek naon ye? Ieu mah keur carita summat taqwa wa amanu tingkatan kedua. Tingkatan kahiji mah eta tadi engke aya proses keneh bae. Allah teh ieu tilu teh aya rahasiaan. Ngan saeutik we dijelaskan ku Imam Jalal teh coba deuleu tafsiran di kitab-kitab lain tentang ayat ieu Masya Allah teu sembarangan Allah nenden tilu takror teh tapi takrorna teh takror teh budak balik takau deui mun eueuh rahasiaan moal dipuat di dieu tah tingkatan kahiji mah nu tadi teh ya takwa iman tapi tetap nyana masih biasa kena baik cuman di mulut tidak sampai di hati waduh sedangkan kan dari mata turun ke hati sia ngarora keneh mah gitu ku hari mata geus beres tah eta mah geus tah wa summat taqau wa aman pelaksanaan ieu teh duh anu kamari teh maharim dilaksanakeun ku ari mangis menuju ka Gusti Allah lah tah dibere duit ge ieu ti saha ti anu ente mah rada gede endek gede dek leutik ente bae kula nu lumayan jeung nambahan meuli apa Avanza ente aing kajen teu make Avanza naik angkot aing geus teu bae cek aing teu bawa ka ditu sugan hayang ditamban teh hayang kecuali atutna kawin jeung aing kadang sakit atuh misalna lain ti atut bae sarua ti wahidin ge ulah urang pilih sesuai jeung nurani
abeh urang di dunia beres di akhirat henteu dicarekan ku Gusti Allah. Ieu mah jang santri, bejang santri. Anu lain santri mah teu nyaho nu hukum. Jang kiai atuh mimbabi komo. Santri mampan nyaho, ieu duit nu kos kitu teh beres. Peureum manta kunaon? Peureum sakedeung deui 2 bulan deui. Peureum. Iya peureum sabelah mata mangintip ngaranna. Aya nu kieu bae can aya ti ditu. Can aing kiai. Kubatur mah aing di ustad-ustad. Aya nu pae ngundang ka aing, ngariung ka aing, muludan ge aing kaundang. Tapi ieu aing can diambeun meureun nya. Jen can ti kulon can aya, ti wetan can aya. Aing mah meureun kunya lain pajar jelema kadal meureun. Dek ngeunaheun kumaha ibadah. Ikir carita summat takau. Panyakit eta teh kos kitu teh. Geus HP panyakit, TV panyakit, jaringan-jaringan panyakit, duit nu teu pararuguh panyakit. Lepaskeun geura eta sok kudang peuting. Usolli Allahu Akbar. Maaf, engke bakal kabayang guru ikhlas urang. Bakal Allah mere kos kitu heula. Tek bae kiai anu mah meureun ngeunaheun soal aya engke di jero hate. Allah tambah ikhlas. Eta teh dorongan moral anu ku Gusti Allah ditambahan ka hate urang. Naek urang tek komo wali meureun. Allahu Akbar. Lain ngahayal, aya ngahayal mah bahaya. Tak maka ditu Kangjeng Nabi mah di Guha Hiro sorangan meureun ku nikmat-nikmatna teh ibadah Allahu Akbar geus ngeunaheun ibadah moal bisa lamun aya hahalang Allahu Akbar kamari 500 lamun kapanggiri asana 1 juta ya iraha ya undangan deui nya hayalanna kos kitu beda ieu mah kula mah alal haq bae beda ke pemikiran beda Allahu Akbar HP nu eta kekerbek anu anyar sabaraha duitnya buatan Cina sih sabaranya cak batur bagus tapi teu rusak kajeun lah isuk bae gitu moal beres cak aing moal komo anu ngahape Allahu Akbar ting tong saha eta iya kana budu aya ting tong wa iya kana saya urang kitu salat Tek celi datang ka ikhlas bae ge. Ieu keur carita urang lalagaan. Beda engke jeung beat mah dina tarekat lain deui doktrin. Ieu mah keur carita dilalagaankeun bae. Pikir ku urang moal bisa kajeun ku kumaha ge. Mentak aya jelema norekat boga HP pabatola torikotuhu. Batal kajeun teh zikir 9.000 ti peuting boga HP batal cak aing batal. Deuleu persyaratanana. Cenah saya kitu wah di tarekat teh batal. Ya mah teu saha-teu cenah nya mah udang-udangna ge gede geus muka sapah. Oh, bohong. Deuleu syarat aya 40 persyaratan. Masyaallah. Lain haram. Haram mah henteu apa ba? Tipi henteu haram zatiahna, jatuh najis teu naon teh mah kos kitu mah. Tapi bagi nu norekat teu meunang. Henteu meunang badak amun aya kiai hebat sorbanna ge ngangsar ka handap. Tapi make kene HP geus cuma syariat kene ieu mah bangsa nu pidatona hayang duit ieu mah nu gos kieu mah. Ini kabaca ieu mah kabaca. Nah, ieu keur carita nomor kadua summat taqwa aman lain lalagaan. Nomor katilu mah geus jadi summat taqwa sanu sieun ka paharaman. Sieun ka permaksiatan khususna nu opat tadi umumna kuliah ing paharaman. Kemudian manehanana teh geus ngalaksanakeun perjalanan nu tadi teh kuari mah geus asa deukeut jasa jeung Gusti Allah pan urang teh diangkat jadi wali karasa. Mentak dipertanyakeun jelema sih jadi wali karasa apa teh karasa jadi wali teh aya nu henteu ngarasakeun eta keur nutup-nutupan karasa mana karasana asa eueuh dunia teh nu aya ngan Allah doang. Geus nyana teh engke asa kaduhung hirup nu kamari ieu. Duh aing eta Imam Ghazali caritakeun kos kitu. Imam Ghazali geus diangkat jadi hujatul Islam tapi can jadi wali. Begitu trek jadi wali eta nu kamari magahan ngaji teh eta mah dosa.
Aing magahan ngaji aing ngarang eta teh dosa aing. Dosanya na kos kitu teh eta ngarasa dosa sebab orang teu ngeunah tama ibadah kos ketika nah ieu we ibadah nu bener mah ieu cekeuna tuh ya Allah ku ngeunaheun ibadah teh geus teu boga pikiran naon iyalah summat taqau wa sanu sedengkeun ka dieuna Gusti Allah wallahu yuhibbul muhsinin lain leutik-leutik ayat ieu teh mantap ge masyaallah hiji ku Gusti Allah dihampura dosa-dosa jelema anu baheula nginum arak aju ngimankeun jeung amal soleh lantaran nyana nginumna teh meme diharamkeun secara mutlak kakarak aba-aba doang aju kaburu maot kitu keneh nyana barang dahar tina hasil judi eta ge sami bae dihampura lantaran can turun ayat secara mutlak berarti luar biasa Gusti Allah mah ari encan datang ayat mah tetep bae dihampura kos urang ibadah aju teu nyaho dihampura bae mantak ibadah mah makin bodoh makin gampang jih atau makin gampang urang deka Mekah kemudian aya nama toab sedangkeun lamun toab teh kapan kudu boga wudu ja toab ka salat sedangkeun ku ari hese ngaraksana lantaran atupan jelema teh ribuan urang kakarak ge salengka geus aya jelema urang takroni nya hideung antal jeung urang mending mun putih mah nya hideung nya batal man geregat teh urang kitu mah urang kalau urang India atau Pakistan tapi nu geulis teh bagon nu teu geulisna mah makanya kertoab sih ditakeun geulis andai kata aja sia mapan kitu bae pikiran teh batal kumaha atuh ji atuh taklid ke mazhab Hanafi mantak naon jam mazhab Hanafi mah teu batal mun antel kulit jeung awewe aju taklidna di mana ieu ti wuduna keneh apa ti toapna tergantung jelemana lamun santri ustad kiai taklidna ieu adalah ti wuduna lamun jelema teu mondok ku ari ka Mekah titah taklid ti wuduna ge teu bisaeun bingung nya geus begitu wudu sampai engke bae tah dina toapna abdi taklid ka mazhab Hanafi nu cek mazhab Hanafi mah antel kulit awewe jeung lalaki teu batal geus bae wuduna sampai tapi nyana toapna toap make Hanafi jang nu bodoh mah atuh sanajan didedet ke emang bodoh entar cek Kangjeng Nabi al-amila madhabalah nu bodoh mah teu bogaeun madhab sebenarnya mah geus asal salat bae habek geus lah mentak beuki bodoh beuki babari kos solusia geus gitu kira carita ulah ngahesekeun ka nu bodoh mah iya tuh nu bodoh dihesekeun memaldaikeun salat aya nini baheula ka abah cenah kula ieu kiai di ka Mekah ayo atuh jaya maka jangan teu bisa babacaan teu kudu babacaan nih nu bisa bae naon nu bisa mah jakul ge balelol cek nya teh zaman baheula ieu jeung kula mah cenah maca kulu ge ulah maca kulu sa sholawat bae jeung ban sholawat ge teu kudu babacaan teu kudu babacaan babari meunang kiai teu kudu babacaan teu kudu eta cerita tangga mah babacaan wah temen bodoh nyana asa pinter banda aduh nyana dakwah di ditu oh cok kidamiati ge oh itu menang babacaan ngunaheun ja ka kidamiati mah aing ngaji manasik gitu mah hese jasa ja ka kidamiati mah teu kudu babacaan sakiana ge ngunaheun hebat panda atuh tita babacaan kumaha boro-boro doa manasik kulhu ge balelol aduh ulah ka Mekah burung atuh jang sanyanaeun mah asal ka ditu bae muter milu muter saing milu saing guys kucing-kucingan los entek abah-abah babari bae masyaallah ngeunaheun sarua jeung Ki Bustomi mun nanya masalah teh babari bae teh Ki Bustomi ge Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ka Mekah cenah kula teu bisa doana kulo bae kulo cek Ki Bustomi teh tohap kulo bae saing kulo deui ya kuluna sabaraha sadekna sia dia sadekna sabaraha tumun 10 we 5 habek cek sarua tah abong saguru berenana di dia jeung Ki Bustomi teh saguru di Ki Prawira atuh kitu bae babari nu mentek ngeunaheun ka Ki Bustomi mah heuy cenah 5 bae kulhuna ge eta hartina lainna naon kiai teh ngangeunahkeun bae nu bodoh mah dipaksakeun ge hese bae
tuh aju ieu si ustad milu kanu bodoh atuh ulah bego ustad Ustad ti wuduna kene taklid atuh. Masya Allah, tuh beda-beda ke derajatna di masjid teh. Ieu mah bodoh, ieu mah santri, ieu mah geus ngaustad, ieu mah geus nyai, ieu mah geus wali atuh beda-beda. Ngerendengnya beda engke tahapanana. Nganu jelas mah asal menang pangampura Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal bae pebatalanana ari mazhab Syafi'i mah teu batal, ari mazhab Hanafi mah teu batal. Mazhab Syafi'i hitut batal, atuh Hanafi ge hitut batal. Ke sia hitut aing mas Hanafi. Batal, aing ngising nyaonya ngisingnya. Beres. Oh, kemudian ditajong kalau getih mimisan batal cek Hanafi, cek Syafi'i mah teu babari. Geus antal doang teh jauh urang keluar getih ja carang. Ja terab atuh ja carang. Keluar getih carang geus eta bae tah ka madzhab Hanafi. Jadi teu meunang hiji naon kitu ngaranna hiji pagawean ku dua mazhab tah eta doang nu teu meunang talpek ngaranna hiji pagawean dua mazhab teu meunang mun hiji pagawean kudu samazhab bae urang pagawean wudu samazhab pagawean toab samazhab teu meunang wudu nya Syafi'i nya Hanafi teu meunang atuh toab nya Syafi'i nya Hanafi teu meunang hiji pagawean dua mazhab teu meunang nu bagusna mah ti wuduna kene wuduna Hanafi toabna Hanafi ke ka salatna ge terus kitu Hanafi saharita mah ajeuna salat mah henteu mangga masalah tah eta kos kitu nah lamun orang ayeuna dua pagawean teh kumaha teh teu kahar teh dua mazhab teh kumaha kieu urang ku ari toab ngamazhab ka mazhab Hanafi ai praktek terap taklid deui aing ka mazhab Syafi'i. Jadi berarti ya mah taklid ba'da kejadian. Tuh bae ngeunahna lah cek urang lembur mah. Sabada kejadian taklid. Okos kieu. Tadina urang kudu Syafi'i, aju toab. Toab bae Syafi'i keneh barang antel, hi antel. Oh, Hanafi mah henteu. Taklid harita. Jadi sabada jadi karak taklid. Teu naon jang nu bodoh. Nu mentak beuki bodoh, beuki babari ibadah mah. Nu mentak urangnya hadena bodoh alhamdulillahirabbil taklid aing ka Hanafi begitu. Geus taklid dia ka Hanafi ye. Geus taklid dia ka Hanafi ye urang toab. Antal jeung awewe teu batal, aing mah Hanafi. Antal deui teu batal. Malah mah Noel nya. Teu batal. Abong-abong teu batal Noel gelut sia di ditu. Mulai keur carita doang. Teu batal. Terap. Baca Hanafi batal kan? Aing ka Syafi'i. Sampai baca teh batal balik aing ka Syafi'i cenah ge urang taklid sabada kajadian teu naon Syafi'i geus aing lah pokona mah geus Syafi'i ieu tak wari ieu mah keur carita heulanan keur carita antal je jeung Hanafi jeung awewe Hanafi ieu mah budak batal-batalna batal-batal modar bereuni mah keur carita talpek hiji pagawean teu meunang dua mazhab mun geus samazhab samazhab bae ketika nyana di mazhab eta batal atuh geus bubar. Masyaallah wallahu yuhibbul muhsinin. Mudah-mudahan urang kabehan diraksa ku Gusti Allah, dibere daek takwa ku Gusti Allah, dibere sabar ku Gusti Allah, diberi ihsan ku Gusti Allah sehingga orang bisa benar-benar ibadah ka Gusti Allah hingga akhir hayat orang husnul khotimah bisa ngucapkan kalimatun thayyibah di akhirat aya di bawah bendera Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam.